Neng, sama. Betah di dia. Minta betah, karena di bete-bete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaca metara saya Dora Bantu Jawa di Pelemeran Wang di Padesan anu dumuk tetep berengenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan nepangkeun. Nu kasep si ganteng kalem, nu kasep nalila ngorakna di formalin aya di salah sawios tempat namina Senja Kopi. Kunaon disebut Senja Kopi? Senja teh salah sawios mangsa di antawis saat can manon poe tunggang gunung. Nah, teras hamparan cahayana semu berem ngolebat aya di belah kulon, aya di tebeh kulon eta disebutna senja. Sok aya lagu populer kereta senja, tak kereta pas sore. Jadi upami kopi senja, ngopi pas sore. Tempat nu paling endah nu kacida pisan raos namung di dieu. Di mana di tukangan muara Sunda. Muarana Sunda muter di dieu. Kopina kopi senja, muarana muara Sunda. Kagungan Kang Teddy Wilson. Si ganteng kalem, si beperokan, si badag teu eureun-eureun, badag jeung sagala-galana. Urang cobian kopina. Ieu namina kopi Garut Sari Papandayan. Latar kopina kahot. Nobogana itu. Eta nobogana. Upami ieu produk mah. Tahu upami ieu khas. Namina kopi TG. TG apa tadi? Tadi Golsom TG. Naon cenah? Ya tadi Golsom. Nah. Pokoknya mah teu mahal, teu murah, sedang lah. Mun ka dieu moal hanjelu, moal handeul, naon margi loba sagala. Loba pilihan, loba tempoan, loba hakaneun. Cik hakan.